Cimahi ngan saukur hayang ngabaso ieu barudak. Hargana teh mung 15.000-an. Atuh da jiwa-jiwa rawak potong tolomong ini pesen lagi 2 porsi tak tingali. Geus pugu si boga bubuna mah dimisdaskeun heuh. Tong bae da segala mah jurik lana jadi lada lagi kudu loba heuh. Ya Allah, eta sambelna meni membuat badan si kami molotov. Barang dibalewakeun teh alas ya misdasemna meni karasa pisan. Geus pugu lamun ngabaso mah kudu ditemani ku kurupuk heuh. Istighfar 50 juta kali barudak. Kita mending ngeunangan atoy. Kelaan heuh beakeun heula minang ke masana terakhir heuh. Tong bae tadi bumbu-bumbuan deui heuh make kaita bojang make sambal sing loba. Barang diselewekeun teh alas ya mending ngeunah kieu barudak. Ya Allah mang hayang ngamuk ke tengah ti kumaha si pejo cara ngadangan mending ngeunangan teuy. Jujur liasina teh wawaduh kan. Teh mending ngeunah pisan. Geus pugu ieu mah pasti calon-calon di dahar jeung rodana jeung si Mang. Nah ieu mah jeung nu boga anak ku aing mah dahar. Sok atuh geura diontrok tengahna teh baso bejo Putra Solo di Pemkot Cimahi.